Yo Kang, alhamdulillah. Akang berangkat kali itu teh Ciamis teh menang we penghargaan Kang. Nya, tahun wae mang. Korea. Di Korea, tapi kuring teh kan jadi CEO menuan di itu. Aduh. Hebat kacida euy. Di Korea mah tuh cara repeat orang bolotot era balik we urang namanya. Wayah namang eta dunia. Alhamdulillah ya Allah ting pemotong ayeuna mah aya meureun hasiana duh bari jeung tadi nempe kareta jol inget ka si Akang deng ting geus dua pamotong si Akang euy di luar nagari iraha cenah balikna ya Ciamis teh loba pisan geuningan kahadeanana mimiti si Akang ini teh meunang segala penghargaan ya Kang can apaleun. Mang, Astagfirullahaladzim ya Allah. Kakarek dieu diobrolkeun Kang. keur naon Lain keur naon karek dieu pisan diobrolkeun. lain kuring tadi nanya kan keur paraden. Heeh. Si Mamang ka mana aya nu boga sarana Aduh. cing teh. Di dieu keur niis, keur ngahulang mikirkeun Akang. Ka dieu. Karek diobrolkeun. Aduh. Cager mah. Alhamdulillah. Kang Sono ya. Sarua iraha balik Akang teh. Puting mang. Kuring teh di bandara teh Heeh. nepi teh sore. Nya. Naik kereta nepi puting. Oh. Arek ka Mamang puting teh tapi pikir-pikir karunya euy cing teh. Kuring ge capek keneh nya. Tah isuk we cing teh. Sekalian nempo nu keur paranen dekat tempo naon geus sapanen saware. Mamang aya kabar naon cenah ieu? Aduh ya salila Akang ini teh meureun dihitung-hitung ku Mamang geus dua pamotong Mamang teh panen teh Heeh. teh si Akang can balik bae yo Kang. Alhamdulillah Akang berangkat kali itu teh Ciamis teh meunang we penghargaan Kang. Nya naon wae mang dimimiti kebersihan Kang. Menang alhamdulillah kumaha eta menang sa Jawa Barat lain kumaha iya masa Asia atuh ngeuning jeung kabeh jeung kabeh sa Asia menang Ciamis teh atuh eleh meureun Jepang Cina ge eleh Kang eleh jadi Indonesia teh diwakilan teh ku Ciamis bisa kitu terus kamari di Jawa Barat na Kang di Jawa Barat na teh Ciamis menang lomba tina Gapura Sri Baduga. Eta teh tingkatan naon mang? Jawa Barat. Tingkat sa Jawa Barat teh Ciamis menang unggulna nyaeta kelurahan Sindang Rasa. Alus kacida eta palurahan atunya. Palurahan Deri. Oh, ngorakeun Jebak Kasep. Wah, eta alhamdulillah Kang. Terus kamari teh terakhir kamari pisan. Nya. Terakhir kamari pisan teh Bupati teh Bapak Herdia teh ngangkat P3K. Paruh waktu 3.000 leuwih nya pantesan tadi nempo si mod urang teh nya isuk mang make motor si mod teh make seragam nya mod cinta ka mana gawe anu Mamang cenah gawe di mana sih mod eta si mod teh ayeuna mah geus diangkat jadi P3K paruh waktu pantesan meni initna ge isuk keneh geus menang SK ayeuna mah regreg atuh mangnya sejahtera meureun nya eta jadi alhamdulillah kumahanya Pak Herdiat mah hayang mensejahterakan
anu tadina Sukwan Heeh. diangkat ayeuna teh Ya. alhamdulillah. Ih, syukur-syukur. Terakhir kamari pisan Naon di? eta kapan ngayakeun sholawat tabligh akbar. Oh, eta mah pas kuring balik, Mang. Eta teh Oh, penting eta Pak macet Menteri. tapi Oh, macet. resep santri gini loba. Ah, tah Heeh. gitu. Aya akan anu sabenerna teh di mana cenah nyebutkeun Korea. Di Korea tapi kuring teh kan jadi CEO menuan di ditu mah. Aduh, hebat kacida euy. Di Korea mah tuh cara repeat orang bolotot era balik we urang namanya. Bayah namang eta Nya. perutnya. Alhamdulillah, Oleh Kang. loba. Nuhun, Heeh. nuhun Nuhun pisan. pamit Nya. sehatnya. Akang Siap oge penting pisan. pamit. Siap, siap. Emangnya. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.